dengekeun barudak aing, ngadenge carita ieu mah. Carita bari jeung aing nonton tina piti, teuing piti saha aing teu apal eta mah nya. Jadi naon nya, Pa Deddy Mulyadi teh disorot. Ari disorot nyaho sia teh dideuleukeun, ditingalikeun kitu tah. Lamun ceuk basa Sunda. Lamun ceuk basa Inggrisna teuing teu apal. Jadi disorot ku Bapak DPRD Jawa Barat bahwa kapamimpinan Pak Dedi teh gagal. Naon gagalna? Dampakna ka rakyat anu leutik cenah. Tah ngan dampakna kana rakyat anu leutik teh aing teu apal. Tah kira-kira menurut sia bener teu eta Bapak DPRD ngomong kitu. Lamun aing mah henteu. Ai Bapak ngalaksanakeun teu sebagai Bapak DPRD sugan kitu ngabantu ka rakyat leutik kitu can katingali can kadeuleu ku aing kitu. Ai Pak Dedi mah lumuh katingali ku aing cara berbagina. Tah lamun disebutkeun dampak atau sebutkeun gagal, palebah mana gagalna? Da Bapak sorangan ke gagal dalam berbicara. Aduh aing so pinter goblok padahal aing mah ka mana we ngomong aing mah sakatabrakna anjing heeh. Da kulantaran naon? Kulantaran ari aing mah ngopi. Pak Dedi ngopi, aing ngopi gitu. Teuing Bapak DPRD Jawa Barat. Sok ngopi tara Pak? Cobalah sekali-kali mah ngopi. Lamun teu mah nya susu lah gitu nya ameh henteu ka mana wae ngomong teh Pak. Era lah nya. Era ayeuna mah kieu Pak. Jadi lamun ngomong teh buktina era Pak. Da ayeuna mah dina sosmed teh katingali gitu ku rakyat nu leutik teh. Anu pernah nolong atuh henteu kitu Pak era apa hade-hade atuh ngomong teh ulah ka mana wae nya aing. Aduh.